Mi. Jika tuh gerasa lagi kerudu teh panjang-panjangkan kopi gerak. Ini tuh cara minta duit nak. Tik-tik. Abah, tingali pabiasan celong. Abah, tingali lokasiin ka di rorongkong. Eta tebe kanu jeroan emak ku kalong. Da eta ring semakin eta sugan dikumbah. Tara atuh. Poekeun we. Barara iting buku pamajikan teh. Nuhun atuh Abah, nuhun. Biasa we atuh Abah, tong sok kitu sagala, tong sok ngawur-ngawur kagorengan. Sudah menih tetangga. Tetangga hari ini tira boga tetangga. Kayak bisa digosipkeun di kana tabloid, kana layar kaca. Ya nih, tim mimiti tangkal, jadi suluh, jadi arang tipe jadi lebu. Urang mah teu boga tetangga mi. Nya imana ge di kampung di tengah leuweung kieu, boro-boro boga tetangga. No aya ge kakak kucing, hayam, entog tuh di sawah. Nah atuh nyeun imah teh menit tengah leuweung geledegan kieu, da emih ge hayang punya tetangga. Biasa ngariung, bisa arisan, bisa ngagosip jeung aya injemen duit. Bus. Naon eta teh? Usap gosip, minjem duit. Pan mi teh lulusan S3 mi, santri saminggu sakali. Piraku saminggu sekali teh nyaokan hukum gosip. Ye mi, abah teh leunteu hayang jiga batur cicing di kota, boga motor, boga mobil, boga imah alus, boga pulkas. Kulkas Abah. Tah eta mi maksud abah teh. Terus boga Medicare. Magic Jar Abah. Eta lah pokoknya mah. Terus boga naon sih? Nusuk dipake Facebook nih. Facebook Abah. Tah eta bener. Nah ari si Abah ngomong balelon hitut bentes. Si Emi. Backtop eta teh Abah. Naon? Muhun backtop nu kitu teh. Ini teu apal si Abah mah. Uluh. Si Emi. Oh kanyaho ning geuning maneh teh. Laptop nu kitu teh. Netbook ning mi. Tah geuning Abah terang. Ai abah mengetes we. Ye mi. Lain teh hayang jiga kitu teh. Tapi urang mah kudu ngukur lah ka kujur. Urang saki ayana, saki bisana. Ulah dipikir genting lah. Keun we batu nu ngalalaman mah. Urang mah cukup pepelakan pare. Nya mudah-mudahan we engke anak incu urang menang rezeki jeung bisa kalaman nu kos kitu teh mi. Sae atuh Abah, sae. Walau padi ini kau tanam hingga akang membawanya ke heleran, padi ini akan habis akang makan sama ojo. Begitu juga cinta yang akang pelak di antara kurang duaan. Cinta itu kita pelak hingga cinta itu kita panen bersama. Aduh, hebatnya Je. Naon si akang? Meni disamikeun sareng pare, sareng bunga tukang meh rada harum. Kumaha sih si akang teh? Sanes kitu Ici. Itu adalah sebuah puisi hanya untuk Ici seorang. Akang ada amal tos 7 hari 7 peuting 7 sumur nutup ka sorang kumanusa dan 7 sumur burung. Akang mangan ngagombal hungkul. Ici mah teu percaya. Memen. Naon ceuing? Olo. Kata si Oro Wodong. Lain mah gawe. Tuh domba, geus gegerewekan anak kandang. Mana geus poho, kanu ingon-ingon. Emet sih kalau kata dia. Astagfirullah. Kakak bobogan buru gara gawe men. Eta si Emet nya. Astagfirullah pagawean teh. Si Abah, punten Bah, punten pisan Bah, punten. Mangga atuh Bah, mangga sadaya. Tapi ngitip we pun bojo Bah. Eueuh eta si Oro bodoh. Buru saya teh gara gawe. Punten Bah. Hayang dibanding ku Abah. Niji, kumaha da Mang? Abah, alhamdulillah abang ada mah. Oh, tes lami. Apa? Aku sih tadi itu ngagubor. Kewina tuh ieu heula ka bumi. Oh, mangga insyaallah. Ieu mah aya lah tugas susuguhan mah. Naon sia?
Bah, Kan bayi mah ku abah di talangan. Hayu perlu gerak mangkat. Para abah di gerak domba. nya ke bumi heula tuh nyang ke uwina. Mangga insyaallah. Nya beli kapanasan gitu nya. Uwi heula mangga ke bumi diantos. Abah. Ya ingat bah kalau di imah. On ya. Ingat bah. Hayang dibanding gobok. Oleh kedua teh dia.